Kangjeng Rasul nyarioskeun umat kami dikumpulkeun di masyar teh dijajarkeun di 12 bariskeun parisanu kahijina suku jeung leungeunna eta jalma di dunyana teu akur jeung tatanggana pindah rupa nu kadua jeung celeng hampir sarua eta jalma di dunyana nu sok ninggalkeun salatna barisan nu katiluna sagede gunung beteungna pinu oray jeung langirna di dunya tara zakatna ari nu nomer robiah jalma ngagolok-gok darah tina sungut siga utah keur dagang sok loba sumpah ari anu kalimana jalma bareujeng bauna eta jalma di dunyana nu doraka ka manusa ari anu kagenepna diteuk-teuk beheung diritna eta jalma di dunyana sok jadi saksi palsuna ari nu nomer sabiah jalma nu teu boga letah kaluar darah jeung nanah nu sok nyumputkeun syahadah ari nu kadalapana nu dijungkirkeun awakna sukuna kana punukna tukang zina di dunyana ari nu kasalapana jalma teh hideung beungeutna bolotot dua panona beteung pinuh ku seuneuna ari nu kasapuluhna borok budugna kulitna jalma nu nganyeunyerina ka indung jeung ka bapana ari nu kasabelasna udang ti kuburanana lolong hate jeung panona jeung gede pisan huntuna biwirna pi ka dadana letana pi ka beteungna malah nepi ka pingpingna jeung kaluar kokotorna ari jalma anu kitu di dunya sok nginum khamru malah kalah resep ngadu kade maneh bisi kitu ari nu ka-12na
sahabat Nabi nu bagjana udang ti kuburanana bagaikan bulan purnama.